Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Ieu kuda bikang jalu. Wah, jalura teh. Jalura Mang Haji mah tara ngukut kuda bikang. Rumah si ipis iman Mang Haji. Sok rada kabongroy Mang Haji. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mang Haji damang. Alhamdulillah. Aya dina makbira Allah Subhanahu wa taala. Lakat Mang Haji. Menilekoh kitu Mang Haji. Tentang saya ngadinten di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalekoh kitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh, saha kakasih teh Pak Haji Kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Beres. Aduh, nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Mun urang mah dicukur Mang Hajinya. Ieu teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah, kadang ulah. Urusan Mang Haji teh dipiwarang ku tuang eyang. Urukana tuang eyang nuju anom teh urukana pan ieu kudana teh. Ya. Kamana-mana teh ngajak kuda. Sok mah dicukur Haji. Mang Haji kuda teh bikang jalu ieu teh. Ieu kuda bikang jalu. Wah, jalura teh. Jalura Mang Haji mah tara ngukut kuda bikang. Rumah si ipis iman Mang Haji. Sok rada kabongroy Mang Haji. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Komo eta ya. Udah geus dilipen. Di mana lagi teh? Kawin Mang Haji di Pusaka Ratu. Ugali kacompreng ada teh. Ayeuna teh. Nuhun. Gaya lemur dia mah. Leres. Eta Mang Haji teh lah. Waduh, ayeuna buah dua itu. Kebun buah. Lang dahlia. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Ieu kuda saur Kangjeng Rama teh ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun atuh, nuhun. Jaluna ieu teh ulah. Naon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebut si Jamhur we aya. Aya si Musi Manis we aya. Kitu ulah urusan Mang Haji mau mamis leuh. Mamis leuh. Urusan Mang Haji. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah panggih jeung bikang. Balung keur beger kudana. Ngarti ieu kuda. Wah ngarti atuh. Geraknya puntennya ieu kaji Mang Haji ya. Mangga wah. Hei. Dah. Jamhur. Ya pulang. Nah, nemolan teh. Urukan eta. Puncak Sunda mah. Kurang dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta. Waduh. Ya on. Kitu wis marukan. Kangge kuda remong. Udah rengong udah jatuh. Ono lagu kitu teh geuningan
ngerti kan lagu Jorek kene orang-orang. Nggak sapaleun karena trompet deh mau nenek. Apaleun kata trompet teh. Manis. Ya, Gitu juga ya ji. kerong nenek mau. Wayahna maneh bakal ditungganganku Mas Putra Kakasi Bambang Aji Putra. Jajakan gitu. Jajakeun sakumaha eta nana. Omat ulah ngerakeun. Ya, si Aden, Ulang ngarudatkeun. si Aden Panji pada diange. Ulang ngarudatkeun, ulang minta jajan. Parabna naon? Joko biasa. Biasa. Biasa Joko we. biasa. Kali-kali ku ampas tahu. Lain sekali-kali mah ku hampas tahu sareng ongok. Aya eta oge sakali-kali mah sian martabak. Agak Nya. Gitu juga Haji. ya nu masihan masihkeun. Teu sangka Kang Haji jag-jag wae nya tos sabaraha tanya suat teh. 58. Wow, Kang Haji teh oh. tapi jaga Pun anak 4, opan. laki 2, bae 2, 4, dan anak tere. Kedua anak tere. Kata mah anak tere da indung da ngaturkeun. Putra tere 11. Ya lo anak tere. Iya. Itu cek mengaji ge. Anak tere kerja. Halo. Yuk. Kapungkur mah mengaji tiri riwit kencing manis pagawean teh. Tanah samurai. Iya, marukana teh deno untung aya susu kuda liar. Nah eta Susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh. lumayan biasa yang damang. Iya. Karena khusus-khususnya. Marukana darah tinggi kapungkur kantos marukana 230 Woi. hampir kejengkang. Tangkos. Darah tinggi teh ku SMP cageuna teh. SMP. SMP mah Sekolah menengah pertama sanes. naon. Naon SMP teh Sari Mengkudu Prima. Wow. Sari Mengkudu Prima. Eta we di Nuan. Eta we kula Cang hudu lumayan aya jag-jaga ka jieu. jaga. Asam urat, kencing manis, darah tinggi, lumayan. Obat transionil. Hono. Saya ya di lembur. Adena tuh gerak itu gerak ngaji deh lah. Turutan ngaji, Oh, oke. Mang Haji mah marukana teh di Mekah teh waduh. Nganomat ngabartosan ka Mekah mah Cep Aden Doh, ulah musim panas. Oh, bahaya. dingin lah. Sama panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celcius. Laras paling panas. Tadi Mekah mau pamitos musim panas dugi ka 45 derajat. Kitu wah hari ade. Moto newemet. Keluar di hotel teh marukana asa ditabrak ke ku panas teh. Panas. Lempang tengah ngesena Cep Aden. Cepanji. Cara roplok tak kulit teh, kulit suku. Itu jangan saya. Gitu Cep Aden. Itu jangan saya. Ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng. Kudu beli minyak. Ya. Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng beli nog teh kantun dituna dina keusik. Uang we ku keusik. Asak, sana asak aja jok. Nah, yang haji. Ngaji mungkin aja. Nah, percaya deh, kari milarian batu tumpukeun tuna we teko teh tah. Nah, luhur batu. Ujian cai luhur batu asak. Sana asak bae. Kadang kainu. Panas dari ditu marukana tangga rokok teu kedah mawa bensin. Rokok teh kantun anteukeun kana batu. Hurung potong.
Si Ade di Bandungan deh gitu. Baru karena teh tak kemarin aya ustad pegawaian teh nyawa we jeung nyawa nepi ka puluh nepi ka hidung atuh Lu buka hidung, ustad teh kulit buka hidung. kulit teh ceuk ka ngaji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh Semua capek teuing. baru karena teh naceuna naon ka ngaji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan Surat Yasin deui surat Al-Ikhlas 103 terus jeung surat tanah tapi rasa kitu ka Mekah mah Eta syaratna. Aya ka Mekah mah. jadi mau macul deui euy kitu teh moal apa sawara dijual kan ampun Kang Haji alah punten deh nah iya Mang mah tukang heureuy ya. iya keke Kang Haji tahun sabaraha ka Mekah teh nya insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos gitu kan sugat teh atosnya acan Aja. Karek cita-cita we gede itu teh. nah ieu Mang Haji nuhun Mang Haji wah punten deh tukang heureuy Kang Haji mah Matak awet anom ge kitu. alah jadi mau ngerakeun ieu teh kuda teh moal cing percanten deh bade ieu mah urusan kaula oh sungguh bade angkat ka mana dek nepungan bapak kaula dek nepangan Kangjeng Rama dupi dua Rama teh saha panjang lalakona oh tuang Rama teh panjang aya semeter Lalakona yang bari bayar. sakitu mengaji ke rupina wangsul ti ditu ku kaula di Biasa ngadongeng lah. perhatoskeun pisan naon rupihana kagagelan wah nah ya den teu kagituan den da ieu mah udah tuang eyang ieu mah kuda teh mah teu kagituan den naonan Ayo kerokok ya. Ulah. tapi lumayan ya kerjaan ya Tegening pantong entong sok itu deh ngisin ku isin ku anu dicarekan ku eyang lalawara teuing ari ade Duh. entong sok itu ah Kupasep tatang lumayan ya macana kalah da ku pasir tatang oge di pasihan di pasihan mengaji mah Di pasti aku bui. kalau karena teh ya ai mulih ti Arab teh mau kena korma 3 kilo teh Ngaku korma nabi teh. nya korma ngora utami mah iya lumayan tahu sana sanak mengaji oh atuh maksa-maksa teh gua deh nuhun kita pe nuhun ade nah jazakallahu khairan nuhun mudah-mudahan selamat di perjalanan ya aden teh cenah sauranya pada angkat tuh istilah itu kan Saudi Arabia jadi nama ya jadi kapten kapal Wah. ya doakeun ya ku Mang Haji wah sing agung milik Oh, tinggal sing agung milik nya den ah. gampang ibadahna gampang usahana panjang yuswana Amin. sakula warga jadi mudah-mudahan semua itu ya terima kasih dulu jangan mangga assalamualaikum waalaikumsalam Yo. lumayan buka keur eta ya Ayah. keur meuli pulsa Aduh. Ayah 2 poin gaji ah. nuhun den mangga den mangga nuhun assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam nah Rek namahan deui. Lain gaji cincin pisan mah kan. Kaceng mas. Bambang Panji Putra hingkang bakas semedya tuminak ing Amartapura Loh, iya nepangan Ramana Arjuna maksad tunggang jalan iya dangu-dangu selakni teh Aswadipa aswa Aswa pranyata kuda dipa papanjang utawi lempai ulsing ulesing kuda dawuk pang megantara patin patining kuda anta kasura masta kegrotan
kukulinciran kuda satria amanah satria pinana satria kinayungan satria papayungan Uyuping uyuping kuda arak kabeh sopi bereneh cuma denalan jenewana pecut teh melengkung ka dia kurungkung mendeke ka dia jelarat laku ning kuda lunsat sajengkang tan kena-kena ngociwakeun dadah Ren bye bye aduh ngociwakeun urusan Kang Haji urusan kami nepi ka kitu urusan kami udah kami mentara ngociwakeun udah kami mah tara ngociwakeun buruk urusan kami warga negara Republik Indonesia alah aya pemuda nepi ka kitu nya da sugane atuh ayeuna teh kapan hari sumpah pemuda urang sumpah pemuda sugane mudah-mudahan para pemuda bangsa Indonesia nya para pemuda bangkit deui sabab naon sabab ieu negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas anu handal nya Kang Haji anu handal mudah-mudahan ayeuna kahareup anu bakal jadi gegenti kanu di luhur teh pan barudak ayeuna para pemuda anu keur digembleng dina kawah Sandra di muka hartina tina pendidikan di universitas ieu mudah-mudahan we cing jadi contoh anu patotos kejadian anu kaalaman ayeuna sumuhun ya maka hareup mudah-mudahan cing jalan lujur balalendar talalakwa ariman ya doakeun Kang Haji udah Kang Haji moal lila tuh malaikat geus ngagantung Haji urang mah geus tunggang gunung hirup teh malaikat geus tak-tak kali ngalengkah barokana teh tereh maot leres moal lila hirup di dieu teh sakedeung saliwat kakitu nya ieu nya leres alah disiarkeun itu nya sumuhun alah wilujeng midangetakeun we lakon ingkang menika alah nggih pribadi kabare baik saja waras matur nuwun atuh waras ayo waras mah alhamdulillah waras ayo saya Kang Haji saya